warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka pamirsa dongeng Sunda di studio 458 Cimahi sareng Purwakarta. Dia urang sadayana salamina aya dina rahmat sareng pitulung ti Gusti Anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Atuh simkuring sapara kanca di studio 458 ngahaturkeun wilujeng enjing ka sadayana mitra dongeng studio 458 boh anu di lembur boh anu di kota oge di Samudeureun Purwakarta Cimahi Bandung khususna oge kumna lah pokoknya sing sareha pemirsa dina dinten ieu simkuring bade medar carios enggal karya simkuring nyarita anu judulna Si Eupleuk. Dina lalakon Si Eupleuk ieu hapunten bilih aya anu kasebut namai nuju alit kasebat nama asma nuju dewasa istuning sanes lalakon nyata simkuring nyerat ieu carios teu kirang sareng teu langkung mung kangge hiburan sareng pambelajaran kangge urang sadayana malah mandar ieu lalakon anu di pedar ku simkuring teh sing janten eunteung kangge kahirupan urang kitu pamirsa bilih nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang dilajeng Si Eupleuk karya Mang Andi Anadir kaparayun sadayana. Langit caang saya tedeng aling-aling saya mega hideu somawon karena hujan estuning caang mangprak poe harita teh beneran poe Minggu di hiji lembur anu ngaranna lembur Cipacing rek sapon kabana sapon ka daerah Bandung kebelah wetan di kota Cimahi lalu lintas balawiri timimiti becak delman tug nepikeun ka beus oge aya masyarakatna guyub akur jeung sasama aya pisan paceng hadan istuning hirup rukun sauyunan gawe bareng gawean cage keur ngabangun desa anu memang kawilang endah kacida di bawah kuleuneun lembur Cipacing aya kasebut nyaeta Cibentar
memang rada tiis dirinya mah lingkungan anak masih kene pinuh ku tangkal-tangkal anu hararejo kene bisa bangsa ning buku upah uni tun nepi ka burakol oge aya biasa uninga burakol burakol anu sok sering di kuburan geuning adi aduh kapungkur mah waktu sih kuring nuju alit sok aya burakol si getah nanti biasa diangeleng ada teh komi main lalayan poharanya biasa di lembur Cibentar teh kawilang teh gede ayeuna lawak nama nya kasebut lah lembur anu kawilang jauh di jalan raya mah pasawahan ngeblok hejo ayah malam ayah malong pemancingan udah sok loba ngajakeun ngaruseup kadinya nya majar teh liburan cenah ngisi waktu luang aya nu miceun stres ku jalan musik biasa nya kitulah namina hobi jalmi mah rupi-rupi salami eta positif mah teu sawios anu teu kengeng sote hobi anu ngarugikeun dirinya lira sareng sanes di hiji mah anu teu kawilang gede mencenges sisi solokan imahna panggung leutik malah mah aya parane sagala paranti hayam rame raung kongkorong leutik anu anakna keneh recet ciga manuk cing caria neangan indung adenge di jero imah eta sora nini-nini nyerukan pingsan di jeroan sujang tadi sia teh bantuan nini bokna estu ningkat ciri pisan ini teh cerewet biasa anu dicalukan ngajawab nya nih sakedeung heula keur minum kopi cenah deng ngajawab majar teh keur minum kopi waranya pemirsa persis yang kuring gitu tah temen dicalukan teh minum kopi cenah majar teh sareng buduna tuh sambut sujang bantuan ini ke melahan sulu mana diruseuneun sabab can nyamuk geus kitu mana kudu ngalacari gitu cenah cek sini nih kadeng anu nemalan ngan roket kadeng suara panto ayeuna mah disurungkeun tiluan terus aya hiji budak anu umurna kira-kira 12 tahun abus ka jero bari mawa gelas kopi siga nama teu lila kadeng suara budak eta ngomong ka dirinya mah kuring dibantuan kalem we mamanya nah atuh geus kitu mah adeng saran dokna malahan sulu kitu anu kaalaman jeung kajadian di imah eta
Panci terus ngagayuh ka beurang. Poe panempoe geus manceran. Karasan mata panas. Deulina kadenge sora nuruk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cenah sorana geus teuing budak kacida. Biasa urang asuh heula sakedap. Simkuring bade ngahaturkeun salam baktos anu lagi wargi simkuring. Khususna anu aya di Permana, Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Cibogo, degikeun mana kadituna teh kana nyungnya. Dia sing sarehat sadayana nya. Antos silaturahmina kangge ngopi cenah kitu di studio simkuring. Dekat wargi bagi simkuring di Purwakarta, Mang Imanulek, sareng barudak keren kenyona, Mang Didin, Pak Desinung, Umin, sareng Mas Eko di Baso Jalan Pasawahan. Kapunten lami teu patepan sareng simkuring. Mugi aturan sadayana sarehatnya. Mangga urang lajengkeun deui. Lila di jero kadeng. Si Emak ngajawab, "Waalaikumsalam. Saha di luar?" Okna ngagerewek di dapur. Kuring Pak RT. Aya perlu ieu teh Kang Mak. Cenah. Ih, sing goreng eta teh Pak RT anu erek nabuk ka imah sim. Kalau terak panto kadenge dibuka, teken. Bray panto kabuka. Karena mate banyak kieu. Ini kaciri sibuk. Kieu we mama biasa. Cakah ciki di dapur, maklum nini. Si mangeke teu lapok deui ngomong ka Pak RT. Sok atuh ka dieu Pak RT, sok cali ka dinya tah na palupuh. Hampura di dieu. Kursi-kursi acan. Maklum di mah nini. Cenah cek si emak. Itu Pak RT wat abus. Boten atuh mah nya ieu. Kuring ngaganggu. Henteu sok calik. Urang ngadamel heula kopinya. Nah, cek si emak. Estuning somea pisan. Cekap Mak, ulah. Cekap. Cenah. Supaya we. Gek manehna diuk inu palupu. Bari mukakeun Mak anu dibawa ku manehna. Tapi anger we si mama ngoloyong ka dapur. Da geus kitu ilaharna di lembur mah. Setiap aya anu namung teh geus pasti diasongan cai herang wae mah. Atawa cai kopi. Erek diinum merak henteu eta mah teu nanaon. Dan memang kitu sakedahna pamiasa. Lamun urang kadongkapan tamu, rek nu kumaha wae, rek saha bae, tetep urang kudu ngabagiakeun. Minimal disuguhan cai herang. Eta salah sawios kahadean. Gitu pamiasa. Mangga urang lajeng. Teulilah si Mang ngurunyung di dapur. Bari nanggeuy baki anu eusina cai teh.
Sujan ujang RT hampura ieu teh mah teh nawaran kopi aya ditingali kopi na teh sigana ditinyo ku si eupleuh kopi ABC hiji-hiji na teh ampun kaboga incu hiji ieu we aya teh ieu teh tubruk tapi hampura oge gulana eueuh ceuk si emak beri seuri memang ciri pisan si emak teh bear budi ramah someah ka sasama da ciri pisan tina keuritan beungeutna si emak teh baheula keur ngorana memang geulis Pak RT teh ngajawab ukur seuri koneng si Madiuk bari ngasongkeun baki nu dieusi ku cai kok deui si emak nyarita hampura jang RT ku eueuh opieun di emak bae teh aya naon ieu teh meni asara ruas cenah cek si emak bari melong kau beungeut Pak RT iya teh mah ya kuring teh rek nanya ka emak kieu mah nya mak teh rek meunang bantuan ti pamarentah namun ieu bansos mah apal bansos cek Pak RT bari melong ka beungeut si emak kerung aku teh ngarti naon bansos meureun nya waliasa keur macan pernah menang manehna mah naon sumawona ngadenge maklum iman apan jauh di ngaranean tuning lengang di sisi lamping kieu mah nya ieu bansos teh bantuan sosial anu dibikeunna teh ka jelema anu geus kolot siga mah jelema miskin anu ya pokona mah anu teu mampu buat kitu mah di pamarentah ieu lain ti kuring itu cek Pak RT ngajelaskeun saeutik mah si emak si emak ungut-ungutan kok ngomong ka Pak RT kitunya atuh alhamdulillah naon eta teh bentukna teh Pak RT mama da can pernah menang cek si emak bari ka ciri bunga bear pisan beungeutna Pak RT bukaan mah kertas anu disimpen di rumah dari lapok nyarita hari bentukna mah kieu emaknya ieu beas 10 kilo nog 1 kilo mie 10 jeung aya duit we ieu teh 200.000 tah alhamdulillah ieu mah teh kabagean tah ieu tanda tangan kumaha tinu berkasna cenah cek Pak RT bari ngasongkeun kertas jeung pulpen sangkan si emak nanda tangan itu pemirsa bansos namanya bansos teh nyaeta mangrupi bantuan sosial di pamarentah kangge warga negara atau masyarakat anu kirang mampu lansia sareng anu kasebat fakir miskin gitu omah anu beungkar ulah ngaku-ngaku miskin da eta sanes hakna teu ieu saja anu laras-laras meryogikeun nya omah ulah lamun urang mampu mah ulah
pura-pura miskin nya omat sabab naon mun urang nuang anu lain hakna eta teh mah janten panyawat kangge awak urang gitu ujaring para ulama kapungkur karena urang lanjutkeun simak nguleng sabab teu ngarti da manehna mah memang teu bisa maca teu ngalaman sakola kunaon mana ulang ceuk Pak RT mata teu ngarti apa yang RT mama teu sakola gitu bari kurang kirim si mah era nama era benernya memang manehna mah teu ngalaman sakola atuh alum nini baheula gitu cenah mah biasa kenapa ngobrol ngare telah kopi kudu jeung ngopi ka sadaya urang lajeng Bapak RT teh nyarios deui ieu tah umat tanda tangan we sok kumaha bisa teu mah tanda tangan cenah Pak RT bari seuri mesem si mah oge ngaulang anu kumaha tanda tangan teh da mah teu bisa ieu mah ya nya geus kiatu cap jempol we mah Pak RT bari teu kuat hayang seueur mah kudu dimaklum atunya emang ini gitu si Pak RT teh ngaluarkeun mangsi tina jero tasna song kasih Maria songkeun kok deui nyarita tama ayeuna eta jempol ancolongkeun kana mangsi tah ka dieu tah eta telkeun ka dinya lampu kuring ditunjuk tah Pak RT bari kok kana leungeun si mah ki kana mangsikeun jempolna teh ditapelkeun kana kertas tuh pas pisan lebah anu kudu ditanda tangan penting pisan eta teh sabab kangge bukti ka pamarentah pusat atau pemerintah daerah yen bantuan ti pamarentah teh dugi ka jalmi anu ngabutuhkeun gitu biasa simak nurut saatosna sanggeusna ngabubuhkeun cap jempol simak nanya deui ka Ari bansosna iraha ieu teh jang RT mama geus teu kuat hayang narima duit teu boga pisan duit mah teh ieu teh estuning di zaman si mimit si Aking maot oge mah teh koreh-koreh cok we ngaleutkeun buburuh tani tanur tapi pan ayeuna mau usum halodo mah teh kalau pak kuliah diwati ngarit jeung buburuhnya eta oge teu loba nuhun jeung RT nuhun cek siapa disirikna acong-acongan Bapak RT mah sami-sami tong kakuring nuhun ka pamarentah deui mah duit kuring mah nya sarua we korek-korek cok kuring oge mah cek Pak RT memang katalah Pak RT eta mah Pak RT anu jujur anu bager jeung nyahan ka wargana mata teu salah manehna ngajabat geus hampir 15 tahun lain ku ila jabatan tapi memang manehna mah dipercaya ku warga dikeun mimpin lingkungan saya kan jujur mah kedah acong-acongan hayang ngajabat tapi dipercanten gitu jadi lapak deui Pak RT nyarita mak
Insya Allah ieu nya tilu poe ti ayeuna ieu bansos teh bakal dikirim ke ka dieu ku kuring jeung ku tim ti kelurahan. Gitu ayeuna marungsih mah bogagoan we di dieu nya di mah ulah waka ka mamana. Gitu tungguan ke bansos datang kuring ayeuna rek pamitan rek nepungan deui nu lain anu aya hak narima ceuk Pak RT dari pisan. Pemirsa hanjak pisan waktosna kabujeng sehat. Hapunten sakali deui hapunten kasadayana pilih seueur kalimat atau cariosan mas simkuring manghan di Aradea di studio 458 ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan kangge sadaya para wargi anu tos ngadangukeun. Dia lalakon si Eupleu karya simkuring nyaliran sing janten inspirasi langkung saur bae carek simkuring pada sejamit insyaallah enjing urang teraskeun deui dina episode anu kadua. Sarehat salam rahayu kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ciao.